Mang Acil si jago pelet. Peletna si awet rajet. Pangemacing yang lenjang di pelet kalah nyiduhan. Ning mamah teh manis kene. Supaya jadi abon. Hakan aku sorangan. Tepira eta kateleg duit 500 perak. Hayu urang ningali bobodoran di dia di channel Gempar Tatar Sunda. Hayu urang ningali bobodoran di dia di channel Gempar Tatar Sunda. Dek kenaon dek? Tengah pulang. Kunaon Mang Acil eta leungeun. Gulung ngan teh ujug-ujug bare. Yandri nganggur teu ayeuna teh gawe. Saban poe ge nganggur Mang Acil. Daek di gawe ngagentenan urang. Kari atuh naon gawe naon? Gawe di pabrik abon. Kumaha eta teh? Nah, geuning bisa jadi bare leungeun kumaha eta gaweana di pabrik abon? Pagebugan sapi supaya jadi abon. Hayang teh gaweana ge. Gempar Tatar Sunda. Mereka mana, Mak? Rek mani. Mak, ini teh mandi teh. Teu mandi da tama sungkul. Nah, Mah, teh jadi mandi. Dieu mamah teh erat mandi, tapi ngaca heula geuning mamah teh manis kene. Gempar Tatar Sunda. Cenah menang komisi tina jual tanah. Apaan? Geus dibikeun kamari ka maneh? Oh, nu kamari. Tapi itu nu di laci kamar duit naon? Anu mana? Eta dina amplop coklat anu diselipkeun dina buku di jero laci paling handap. Oh, eta mah duit sial. Nah, duit sial Nya duit sial, geus disumputkeun oge. Anger we kapangi. Gempar Tatar Sunda. Punten, ya leres dupi ya bumi Mang Acil. Laras ieu teh bumi Mang Acil. Aya pekerjaan naon asal ruasnya. Teu aya nanaon. Ngan hoyong terang we rupina Mang Acil. Geuning beungeutna goreng patut kitu. Ontohot sia. Datang-datang ngan saukur kahina. Gempar Tatar Sunda. Uleman isukan make sepatu ieu. Mejehna mah nya tapi ieu teh hakna logor Rek di ieu deui di omean. Kasanya si Mang Acil. Rek di omean. Assalamualaikum, Mang Acil. Waalaikumsalam. Mang Acil keur naon? Ieu nu ngaremean senal jeung sepatu mani loba-loba teuing. Acil, ieu sendal nu abi pangahakankeun bisa teu? Hakan aku sorangan, urang mah teu beuki. Gempar Tatar Sunda. Wak, apal teu hari ini? Tanggal sabaraha? Apal tanggal 22 Desember? Cuk saha? Lain. Nya tanggal 22 Desember kamari. Salah, Wak.
hari ibu mah tanggal hiji. Lamun tanggal 22 mah hari ayah. Yeuh geura dengekeun laguna. 1 aku sayang ibu. 2 juga sayang ayah. Tuhnya hari ayah mah tanggal 22. Oh nya. Gempa Tatar Sunda. Cenana, punten abi bade minta tolong pang mikeunkeun hayam ke alamat ieu tah. Nya. Nya. Tah, ieu ongkosna. Ieu ongkosna teh. Silakannya. Mohon. Sok, punten nya teh. Kemana cenana? Mikeun hayam ke alamat ieu. Cenana damang. Alhamdulillah. Itu cenana hayam kabur. Hayam teh kan bahen tidak alamat agak aya di urang ieu. Itu hayam kabur. Bae da aya di urang teh alamat. Gempa Tatar Sunda. Lain aya di dinya teh kunaon bolak-balik wae ka WC. Mural ku ieu jadi beuteung. Asup angin meureun. Lain. Kunaon kitu atuh? Kumun ningali hayam utah teh urang teh ningali beungeut maneh. Sebel. Urang aja sia teh sakieu beungeut aing kasep. Gempa Tatar Sunda. Sekali geura. Mana teh nyari mama kos bisa tahun 2002 hiji. Halus. Tuh tinggali lamun minggu beureum poe sajana hideung. Apaan tahun kamari ge kieu mah? Tahun 2020 mah angko hararedeung tapi barudak parare wae sakola teh. Mah sugan we atuh tahun 2002 hiji mah sarakola deui jiga biasa. Apaan tahun 2020 mah aya corona mah. Sugan we atuh tahun 2020 hiji mah corona geus aweuh sarakola jiga biasa. Oh berarti lain masalah kalian. Nya. Tatar Sunda. Amun tamat sekolah, gitu ikeun kuliah moal. Duka mending kuliah meh masa depannya cerah. Yeuh, si eta teh da aya laguna. Naon? Institut daun sampe saha nu hitut eta nu ngambe. Eta mah tadi tuh. Gempa Tatar Sunda. Nah, sia. Ti saprak orok nepikeun ka kolot ayeuna boga kobogo sabiji. Yo, Mang Acil teh. Lamun ayeuna diitung mah teu kaitung. Mang Acil boga kabogo teh di mana-mana ge aya. Wah, belaguna. Nah, bisa kitu. Bisi hayang apal kieu ieu. Mang Acil si jago pelet. Peletna si awet rajet. Pangemat si duyang lenjang. Di pelet kalah nyiduhan. Nyot kenyot. Dikenyot udud ngarebul. Awewe kalah ka kabur. Oh, kalabur maksudna teh. Gempa Tatar Sunda. Nyai ya, ulah ngoprek HP amun megera sare ane sehat. Ambung mah
Nah, Da bongana tuh boga duit. arisani nang hubungan anak. Sare tiduran ujung terbuka duit. Ay mama, ay amun sare teu beurang mah kete ngimpi mah di baso. Di mana duitna? Ah, sani mah sare-sare wae kudu make duit. Nyanya tuh mah. Gempa Tata Sunda. Lain sih, kata mas Sorga, kata mengkontung, kata mengkacidanya, karena kacidah. Nah bener tuh. Buka mobil, buka motor, kuinan, gimana pada. Memang kunaon gitu. Benghar gitu, pelit. Pelit kumaha da perasaan orang mah bagel eta teh jelema eta teh. Nya, eta budakna tepira eta katel duit 500 perak menikot ditah dikaluarkeun deui. Gempa Tata Sunda. Mah. Cek dokter tadi diperiksa penyakit naon sana? Cek dokter teh, mamah teh loba pikiran. Ulah loba pikiran, guruna teh relax ieu teh. Terus? Nya, ameh relax, ameh teu loba pikiran. Cek dokter teh kudu jalan-jalan ke luar negeri, naik kapal, naik pesawat, ke Amerika, ke Jepang, Belanda, gitu, Pak. Bedul sih ya dokter teh. Gak sih suka mau ke dokter eta deui. Bisa pelit boga sama gitu. Gempa Tata Sunda. Tahu tuh, kurang aya tugas sejarah. Naon gitu? Oh, naon? Yeuh, kunaon? Ken Arok kawin jeung Ken Dedes. Emang kunaon? Heeh, kunaon? Heeh, jawab urang teu apal. Lah, rek sia gitu teu. Saha? Pas kena sabaraha? Cara apa? Wah, ini berlagu. Gempa Tata Sunda. Teh jarang ada harta leus kumaha meta ateun. Gampang eta mah. Talusna dipesek, terus dikubah, terus disepan, sok kiraman aldi. Ah, lila gitu mah. Nu gampang mah samemeh ada harta leus, taleusna garo heula. Gempa Tata Sunda. Liburan atuh Pak, tamasya juga batur. Lah, duit ayeuna mah daripada tamasya. Tamas we nyanyi mah kucai, ami teu nunutan. Ah, dulu itu. Gempa Tata Sunda. Lain deh kenal deh. Biar dengan pemandangan. Harus itu pemandangan sawah pesawahan ke mah. Lain ngomong-ngomong di dia mana iya terkenal karena mana deh. Ih, sepupu atuh ngaran urang mah di mana-mana ge terkenal atuh. Bener. Bener. Asli. Halus karena mana mah si Tarman karena mana si Tarman. Jadi terkenal urang teh Tarman teh. Ai artina Tarman teh naon atuh? Taramani mana yang mah? Ai si bedul. Gempa Tata Sunda. Yo. Dengekeunnya. Ucing, tara mandi, lompatna tarik. Benar. Nah, terus? Cucunguk, tara mandi, herang. Oh, ayeuna domba tara mandi oge dagingna ngeunah. Tah, terus geus sih urang teh ulah ka mandi atuh ulah mandi. Oh, ini jalma taramani mah bau lalai juga maneh. Aduh. Gempa Tata Sunda. Nah, uang tetarucingan yuk.
aya 3 cak-cak. Nu hiji jeung nu dua galelut pak pikpek. Haha, nu tiluna jugjug murag. Tebak. Nah, bisa muragnya? Heunya. Yeuh kunaon cak-cak nu katilu bisa ragrag. Karena ieu aku sabab emprak pohon muntang. Gempa datar Sunda. Ah, maneh mah. Haji, dupin yang kuput aya. Nah, mana nanyakan anak orang? Bari dicanak amang ku abi Wah Haji. Bari nake mal tita ulin ujung maneh. Wah Haji mah. Boro teh mah ku abi tos dipangnyapkeun motor ninja di payun. Teratos ngabuking restoran pang mahalna. Rastos dipang meser ngaborong martabak kang Wah Haji. Jang ka dieu. Ya jang, ulah dianggap serius. Tadi mah Wah Haji teh heureuy. Put ka dieu Cica. Kenaon dah? Oh, aa. Ah teu sawios-wios Pak Haji, padahal mah da sami cariosan abdi oge heureuy.